Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Anissa Karisma Maulida di SMP Negeri Hiji Cileunyi bade ngadongeng carita ti buku nu judulna Si Passer karya Tatang Sumarsono nu diterbitkeun di CV Geger Sunten. Carita ieu dimimitian ku ngagambarkeun kahirupan Eson sareng lanceukna Imas anu keur ngabantuan bapana. Payeye di kebon harita kulawargana nuju panen jagong. Sapoe dua poe pagawean di kebon teu anggeus-anggeus. Dina hiji poe basa Eson jongjon metik jagong kadenge suara anjing ngoro nu keur ngudag sato. Teu lila aya sato leutik nu lumpat gancang pisan. Eson reuwas anjeunna naros ka bapana. Sato naon eta teh? Payeye ngajelaskeun yen sato eta teh anak mencek atau anak kijang. Eson sareng bapana mendakan anak mencek eta teh ragrag kana lobang anu nu dijieun Payeye. Anak mencek eta sukuna katarajang getihan. Kusabab Eson karunya ningali kaayaan sato eta, anjeunna ngarayu bapana sangkan diubaran sarta dibawa ka imahna pikeun dipiara. Di harita Eson ngurus anak mencek kalayan tiati pisan kacida pisan nya anak ka sato eta. Nepi ka anak mencek teh jadi lindeuk ka Eson. Eson namian sato eta Si Passer lantaran lumpatna tarik pisan siga panah anu kaluar tina sumpit. Hiji poe Si Passer kabur tina pager buruan imah Eson. Si Passer ngabarak katak ka kebon tatanggana. Untungna si Eson tiasa mendakan deui. Di harita Eson janteng langkung ati-ati ngajaga Si Passer supados henteu lepas deui. Hiji poe Si Passer kabur tina pager buruan imah Eson. Si Passer ngabarak katak ka kebon tatanggana. Untungna Eson tiasa mendakan deui. Di harita Eson janteng langkung ati-ati ngajaga Si Passer supados henteu lepas deui. Dongeng ieu ngajarkeun urang yen sanajan miboga kabisa sarta kakuatan leuwih, urang tetep kudu miboga karep karunya kasasama kaasup sato. Eson mangrupakeun conto budak anu miboga kadeudeuh sarta tanggung jawab. Sakitu wae ti abdi Anissa Karisma Maulida hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.